Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Ujang Combro. Dinu danget ieu simkuring bade macakeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Anu gaduh judulna nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan Syekh Lemah Abang jeung Sultan Said. Mangga ka pamirsa wilujeng didangukeun. Syekh Lemah Abang salah saurang wali anu nyebarkeun ajaran agama Islam di daerah Karawang. Pangna disebut Syekh Lemah Abang lantaran matuhna di hiji wewengkon nu katelah Lemah Abang. Syekh Lemah Abang teh kiai nu kaceluk luhur elmuna, luhur pangawaruhna, jembar pangabisana, ngarana keur urang Karawang harita mah geus jadi sabiwir hiji. Lain bae kabejakeun jembar elmu agamana deui, tapi oge kaceluk ku kasaktianana. Bubuhan Syekh Lemah Abang mah lain bae ngulik elmu lahir, tapi ngulik elmu batin deui. Kacaturkeun di Sunda Kalapa aya hiji inohong anu sarua kaceluk luhur elmu kadugalanana. Eta inohong teh katelah Sultan Said. Nya manehna anu ngawasa wewengkon Sunda Kalapa teh. Demi ngadenge aya Syekh anu sakti di Lemah Abang, Sultan Said kacida panasareunana. Panasaran hayang ngajajal kasaktian eta Syekh. Pedah cek beja sakitu luhur elmuna. Beuki lila beuki kumejot hatena hayang ngadu jajaten. Nya kumaha atuh luhur eta elmu Syekh teh? Nepi kalebah mana kasaktianana? Hayang teuing adu hareupan? Hayang ngukur elmu kadugalanana? Naha bisa manehna ngelehkeun aing? Kitu garentesna. Bakat ku panasaran, hiji poe manehna indit ka Lemah Abang. Tapi inditna teu samanea. Manehna ngarobah awakna heula jadi aki-aki bengkung. Anu lempangna tukrah tokroh kundang iteuk. Cek pikirna, ngarah Syekh Lemah Abang henteu langsung apal saha dirina. Lianti eta manehna mawa buah kalapa sadua-dua. Nganu hiji mah dikulub heula. Eta kalapa teh dibawa pikeun nguji kasaktian Syekh. Kacaturkeun Sultan Said geus cunduk ka Lemah Abang. Manehna langsung muru pamatuhan Syekh Lemah Abang. Sing horeng Syekh Lemah Abang teh geus ngajega di hareupeun imahna. Siga ngahaja rek mapageun Sultan Said. Euleuh geuning aya gegeden di Sunda Kalapa. Bet asar rareuwas teuing kadatangan urang jauh. Aya naon Sultan? Ujug-ujug kitu bae Syekh Lemah Abang teh. Puguh we Sultan Said ngaranjug. Tetela eta Syekh apaleun ka manehna. Sanajan nyamur jadi aki-aki. Ari Syekh Lemah Abang pangna apal ka Sultan Said teh tina iteukna nu dijieun tina emas. Lebah dinya mah gagabah Sultan Said teh. Iteukna teu disamurkeun heula. Geus kanyahoan kitu mah Sultan Said
ngarobah deui jirimna kana rupa aslina. Eta deui mamake itek haur. Piraku aya gegeden itukna ala kadarna kitu. Cek Syekh Lemah Abang nyusul tepus caritaanana nu ti heula. Sultan Said ngaranjuk deui. Anaret kana itek emasna. Sing horeng nya bae geus robah jadi itek haur. Rei Sultan Said nafsu. Pedah geus 2 kali kaslok bari manehna teu bisa ngabales. Blewar bae eta itek teh dialungkeun satakerna. Nepi ka mangpeng jauh pisan. Tempat muragna eta itek ayeuna nelah lembur pulo haur. Syekh Lemah Abang nanya deui. Ke Sultan, aya perlu naon tu morojog ke tempat kami. Kami hayang ngajajal kasaktian Andika. Ujug-ujug kitu bae Sultan Said teh. Bakat ku ambek kawasna. Teu panasaran kami jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang. Lamun bisa ngajajal jajaten Andika. Syekh Lemah Abang tiba unggut-unggutan. Pok deui leuleuy. Nyati saha meunang beja pajar kami sakti. Teu kudu apal ti sasahana. Nu puguh kami geus aya di dieu. Nah, sanggup Andika ngalayanan panantang kami. Tembal Sultan Said. Nya pek bae ari kahayang Andika kitu mah. Ku kami bakal dilayanan. Moal mundur sasiku, ngejat satunjang beas. Cek Syekh angger leuleuy. Sultan Said tuluy muka babawaanana. Buah kalapa anu 2 hulu tea. Tuluy disimpen di hareupeun Syekh Lemah Abang. Pokna kami ngahaja mawa ieu kalapa pikeun ngabuktikeun kasaktian Andika. Mun nya Andika sakti, pek jiat eta kalapa nepi ka jadi tangkal kalapa. Nu lebeut buahna. Kami rek ngajiat kalapa nu hiji deui. Teu talangke Syekh Lemah Abang tuluy nyokot kalapa bari nyarita. Heug ari kitu mah kami mah milih nu ieu bae. Kalapa asak meunang ngulub. Geus renjak deui bae Sultan Said teh. Pedah akal licikna katohian deui. Tapi manehna tetep nyumputkeun pasemon. Gancangna carita eta 2 jalma sakti teh tuluy ngajiat kalapana sewang-sewangan. Kersaning pangeran kalapa nu dijiat ku Syekh Lemah Abang teh tuluy jadi saharita. Mimitina jadi kitri. Tuluy ngajangkungan sarta dauna ngarandakah. Beuki lila beuki morontod. Nepi ka eta tangkal kalapa teh jadi luhur sarta buahna ting puncunghul lebeut pisan. Sedang kalapa Sultan Said bororaah ngajangkungan. Nu puguh mah kalah kajadi peot. Tapasna garing sarta barang dijungjungkeun mani ngoleang jiga nu eueuh eusian. Puguh bae Sultan Said teh gogodeg cek gerentesna. Beuh cilaka. Sakuduna anu aing apan anu jadi teh. Tapi bet kalapa si Syekh nu morontod mah. Tetela ieu jalma elmuna hanteu samanea. Lain bantrak-bantrakeun. Kumaha Sultan? Masih keneh penasaran? Syekh Lemah Abang nanya barung imut. Kami rumasa eleh dina lebah dieu mah. Tapi kami masih penasaran. Cek Sultan Said.
cing panu neguhkeun naha dina kalapa anu kami aya cayan. Syekh lemah abang imut deui bari pokna. Puguh bae aya mah da kalapa geus kolot. Cek kami mah teu mungkin aya cayan, da sakieu garing jeung hampangna. Tembal Sultan bari yakin. Mun teu percaya mah pek bae beulah kadinya. Barang dibelah nya bae di jero kalapa garing eta teh. Hampang ngoleang pinuh ku cai kalapa. Beuki kerung bae Sultan Said teh. Sirahna teu eureun-eureun gogodeg. Ngan dina hatena mah anger panasaran. Tetep hayang muji kasaktian eta si Syekh teh. Ieu mah anu pamungkas, cek Sultan Said embung eleh. Kaula mah panasaran, hayang keneh nanya, cing ari dina cai kalapa sok aya naon? Biasana mah dina cai teh aya lauk. Tembal Syekh lemah abang siga saengabna. Ah, mustahil. Piraku di jero kalapa aya lauk. Pek bae alat tuh kalapa kami hiji. Tuluy beulah ku Andika. Ari hayang bukti mah, cek Syekh antare. Gancang Sultan Said ngala kalapa sahulu. Tuluy dibelah ku manehna. Ari blak, ari ku cibek, aya gabus luncat tina caina. Rai beungeut Sultan Said geuneuh. Antara jengkel asa diheureuykeun jeung wirang eleh jajaten. Are rek mundur asa kapanglang. Antukna mah ngan haok bae manehna nangtang gelut ka Syekh lemah abang. Mun nya Andika Sakti hayu urang galungan jeung kami. Pok bari nafsu. Demi ngadenge panantang Sultan Said. Syekh lemah abang kalah kaseri. Bakat ku nafsu, sebrut bae Sultan Said teh narajang Syekh lemah abang. Ngatrukeun kasakten, papada ngaluarkeun pangabisa. Silih binti silih peupeuh. Tapi bubuhan duanana masagi ku ilmu kadugalan. Bintihan jeung peupeuhan teh aya tapakna. Sanajan tarungna geus meakeun waktu anu lila pisan. Taya galagat-galagat bakal aya nu eleh. Tungtungna mah duanana boseneun sorangan. Sapuk hahadean deui. Ari geus kitu mah Sultan Said tuluy amitan. Rek balik deui ka pamatuhanana di Sunda Kalapa. Nah sakitu pamirsa caritaan dongengeunaan ieu Syekh lemah abang sareng Sultan Said. Mugi tiasa ngahibur sareng tiasa aya mangpaatna kanggo pamirsa. Kitu we nya. Punten tos lami Ujang Comrot teu masian caritaan dongeng da nuju teu damang. Tos aya 2 minggu mah. Mungkin pidoana we. Mangga atuh ka pamirsa abdi bade nyatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.